Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa syuhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa hususan ila ruhi syabrul qadir ajilani wa ususun ila ruhi syedina Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususun ila ruhi Bapak Ibad Badr Jamal bin Aki Jamil wa ususun ila ruhi musanniful kitab Fathul Qarib al-Mujib al-Imam al-Alama Ahmad bin Husain al-Syahir bi Abi Suja' rahimahumullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihim amin. Usulim wa purim wa sisilatim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat ala hayya'i minhum wal amwat salahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Alhamdulillah petepang diserang para wargi sadayana mudah-mudahan sadayana dina aya kaen sehat wal afiat. Hapunten lamun komentar-komentarna teu dibarales kumargi begitu banyak komentar dan begitu sibuknya dalam kehidupan. Anu bade ngaos mangga ngaos wae, upami abdi lepat mangga lereskeun wae di komentar supados nu lainna nu sanesna terang gitu. Kalau patana dipalih mana dina logatna atau dina macana, lamun abdi macana salah kasih tahu tarkibana jadi naon, terus macana kedah kumaha, terus hartosna kedah kumaha, mangga urang belajar sasarengan. Halaman 4 Fathul Qarib al-Mujib anu ayeuna teh bagian 10 kamari bagian 8 atos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Paslun ari eta hiji pasal takdiruhu huwa paslun. Huwa ari ieu paslun eta hiji pasal takdirna jadi mubtada tina khobar anu dibuang. Lamun paslan dibaca takdiruhu ra'aitu paslan. Ra'aitu ningali kuring paslan kana ieu pasal takdirna jadi maf'ul bih tina fi'il fa'il anu dibuang. Lamun dibaca paslin takdiruhu qara'tu bi paslin takdirna jadi jar majrur tina fi'il fa'il anu dibuang. Qara'tu maca kuring bi paslin kalawan ieu pasal gitu. Paslun ari eta hiji pasal pipurudil wudu anu tetep dina mertelakeun pirang-pirang parduna wudu. Wa huwa jeung ari ieu pa wudu teh bidomil wawi tetep kumake domahna wau. Pil ashuri dina kaul anu leuwih masyhur ismun eta hiji ngaran lil fi'li pikeun hiji pagawean. Wa huwa jeung ari ieu domahna wau amuradu eta dikarepkeun atawa diseja ieu domahna wau huna dina ieu bab. Wa bi fathil wawi jeung kumake patahna wau teh ismun eta hiji ngaran lima pikeun cai yutawa do'u anu dipake wudu naon bihi ieu cai. Wa yastamilu jeung ngawengku naon al awwalu domahna wau anu awal ala purudin kana pirang-pirang parduna wudu wa sunanin jeung pirang-pirang pasunatan. Wa dzakara jeung nutur saha al-musannifu ki musannif nyatana anu ngadamelkeun aya kitab al-furudo kana pirang-pirang pardu bi qaulihi dina dawuhanana ki musannif. Wa purudul wudu'i jeung ari pirang-pirang parduna wudu sittatu asya'a eta aya genep pirang-pirang perkara. Ahaduha ari salah sahijina anu genep teh niatu eta niat bab wudu ceuk Fathul Qarib. Wa haqiqatuha jeung ari hakikatna niat syar'an dina mungguh syara qasdu syai'i eta neja hiji perkara muktaronan barianan anu dibarengan bi fi'lihi kalawan migawena ieu syai'. Jadi hakikatna niat mah hiji perkara
naon neja hiji perkara bari dibarengan kalawan migawena ieu pagawean. Fain tarokho tuluy lamun maka selang ieu pagawean teh anhu tina ieu kosdusye sumia mangka dingaranan ieu pagawean teh ajeman kana ngaran ajam lain niat. Jadi lamun mah teu bareng naja hiji perkara jeung migawena hiji perkara teh kosdusye eta disebutna ngajam gitu. Watakunu jeung bukti naon an-niyatu niat ing dagos li awali juz'in eta dina nalika ngumbah mimitina juz minal wajhi anu tetep tina beungeut. Jadi mimitina niat teh tempatna niat teh ing dagos si awali juz'in minal wajhi ngumbah mimitina hiji juz anu tetep tina beungeut. Aya muktaronatan tegesna barianan anu dibarengan bidzalika ku itu niat. Bidzalika juz'i ku itu juz. La bijamihi lain kalawan sakabehna beungeut. Wala bima jeung lain kalawan perkara qoblahu anu tetep dina samemehna ieu beungeut. Wala bima jeung lain kalawan perkara badahu anu tetep dina sabadana ieu ngumbah beungeut. Gitu. Jadi tempatna niat teh pas mimitina antel si cai kana beungeut ngumbah mimiti antel kana beungeut urang niat. Tah. Henteu sakabehna beungeut, teu kudu ngumbah sakabehna beungeut, mimiti antel we. Kana tarang niat. Henteu dina samemehna, samemeh antel urang niat, teu meunang. Wala bima badahu jeung teu sanggeusna, sanggeus beres urang ngumbah beungeut karek niat teu bisa gitu. Jadi niat teh adalah bareng antara nempelna ngumbah hiji juz anu tetep tina beungeut barianan dibarengan ku niat gitu. Payanwi tuluy niat saha mutawaddiu jama anu wudu. Ing dagos 5 dina nalika ngumbah hiji perkara zukiro anu ditutur ieu mah rob ahadasin kana ngaleungitkeun hadas min ahadisi tina buktina pirang-pirang hadasna ieu. Mana angka 2 teh tina pirang-pirang hadasna ieu beungeut awiyanwi atawa niat ieu si mutawaddi lain ieu teh lain mutawaddinya. Rob hadasin kana ngaleungitkeun hadas minahadisi tina pirang-pirang hadasna ieu zaman wudu awiyanwi atawa niat ieu zaman wudu si mutawaddi istibahati mubtakirin kana meunangna migawe perkara anu ngabutuhkeun ila wudu'i kana wudu kana migawe wudu awiyanwi atawa niat ieu si mutawaddi pardol wudu'i kana pardu wudu wil wudu'i atawa kana niat wudu pakot kalawan wungkul awit toharoti atawa niat bebersih ana hadasi tina hadas. Fain lam yakul tuluy lamun manteu ngucap ieu si jamanil hadasi kana basa hadas lam yasih bisa dibaca 3 maka henteu sah ieu wudu. Jadi begitu ngumbah mimitina juz kana beungeut teh bari dibarengan ku niat teh dina hate teh niat ngaleungitkeun hadas atawa niat bebersih tina hadas atawa niat wudu ngaleungitkeun hadas atawa niat pardu wudu ngaleungitkeun hadas kudu aya basa wa hadas. Fain lam yakul anil hadasi lamun manteu ngucap ngaleungitkeun hadas lam yasih teu sah wuduna. Niat abdi wudu karna Allah taala teu sah kudu aya basa hadasna ngaleungitkeun hadas leutik gitu kan. Niat abdi wudu ngaleungitkeun hadas leutik pardu karna Allah taala. Sakitu pangsetik-setikna niat wudu. Wa idza nawa jeung di mana-mana niat ieu si jama makana perkara ieu antabaru anu dihitung-hitung anu diantibari emma min hadin niati tina buktina ieu pirang-pirang niat. Wasyaraka jeung nyampurnakeun ieu si jama mahu syaratana ieu emma niata tanadzupin kana niat ngalap bebersih
tabarrudin atawa niat ngalap tiis kana awak soha mangka sah naon wuduhu wuduna ieu si jalma soha sohi ishah gitu bisim soha sohi ishah mangka sah naon wuduhu wuduna ieu si jalma fil madi ieu mah lain fil amal jadi soha asana soha payan hanu awas wa idgham soha idghamkeun hanu akar wadu jadi soha jadi niat wuduna bari niat bebersih atawa niat supaya ngalap tiis kana awak menang eta mah sah wudu pas kitu ge tetapi niatna nu awak ulah leungit niat ngeleungitkeun hadas eta abdi wudu ngahilangkeun hadas gitu kudu bahasa hadasna wasani sagitulah wallahu a'lam bissawab.